Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur juhe di mana we ayana. Alhamdulillah naon anu perasaan yang dulu bertanya-tanya gitunya akhirnya sekarang terjawab. Yang mengisi sahurnya atau membangunkan sahur di masjid adalah Wah Ijol, luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Wah Ijol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Wah Ijol nyalira wae unggal tahun teh gitu Wah Ijol. Alhamdulillah. Ya selangkung 10 tahun mah nyalira gitu. Di 10 tahun Wah Ijol teh. Selangkung lah Masya Allah. 10 tahun. Begitu Wah Haji Ikrom ada musola kan aja di musola gitu. Jadi dia kan daya entos tanya sar ngelehan yang mudah-mudahan menjadi laban ada amal gitu. Amin. Manapun sudah suka duka nama duh. Kumaha Memang suka bapak duka? nama awal ge mengenang sami masieun ka jero masjid. Adi teh Wah Ijol teh mimiti Nya bisa. komo baheula umpan itu masih kebon keneh belah ditu. Oh, kapungkur mah teu. Nya Intinya teu caangke ya Wah Ijol nya. nya teu kebon keneh mun aya beurit curiga. Bisa ngaran naon juri teh naon. Padahal beuritnya. Mun aya kadal ngaliwat curiga. Aduh. Tapi nya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah da paniatan mah nya niat mah nya sugan aya manfaatna gitu kan. Tadi kumaha ge da di rumah sare di masjid sare gitu nya mudah-mudahan saat ketika aya dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nya anak upan anu geus 55 genep tahun. Mun. Nya kudu aya panggantina kabangga dieu teh. Ayo bisa menggantikan Wah Ijol teh. Nya kadi ulah panggantina sok ayeuna tah. Yang dulu kurang separapat nyaur. Yang tilu kurang sabar. Jam tilu langgung separapat gitu. Mangga geura gugah geura saur. Mangga sok jadi masalah teh. Coba cenah ditantang ya Wah Ijol ya. Ngaudangkeun sahur. Nah, bapak ge biasana ge pami jam 3:30 mah ya. Pulang heula. Oh berarti Wah Ijol teh datang ke masjid teh tabuh setengah tilu. setengah tilu mulai ngabangunkeun lah ya. Ya Bangunkeun sahur. awalna salat sunah heula. Salat sunah heula. Nah, Terus munggahkeun sahur. heeh. Terus ngaos. Adi tos ngaos Munggahkeun beres. sahur. Ngantosan mana? Pona per minimal per 20 menit atau napi per saparapat jam gitu nyaurna teh. Berarti teh sampai nanti teh Wah Ijol teh jam 3:30 pulang heula Jam 3:30 pulang sahur. sahur ke jam 4 kira-kira jam 4 kadieu nya kadieu deui gitu. Jam 4 teh ka dieu deui. Ngugahkeun bila can hudang anu kebluk Sok gitu. keukeuh aya we teh Wah Ijol. Gelendang boro-boro jauh eta ge gireun masjid aya nu can hudang 2 can hudang jam 4 budak Ngumpul gitu. Tapi sok keukeuh aya we gitu nya sadulur juhe dibangunkeun ge saking nikmatna tidur berenang mah. gitu. Jadi mungkin aya nu gugah 5 menit deui guru bugan tah. Aya teh aya. Cenah nya naon teh dihudangkeun cenah pada mah gara waktu 2:30 ya we Ijol. Budak gitu mah. Aya teh bahkan anu can sebatang-batang acan puas teh nya donggan eta mah gitu. Oke, jadi Wah Ijol mulai jam 4 datang lagi ke masjid untuk membangunkan sahur. Kemudian sampai imsak sampai subuh. Dari subuh ngaji lagi ya Wah Ijol ya. Santai ya, subuh terus saat acan doa di selangan heula ku kultum. Oh, aya kultum. Kultum gitu buat jamaah salat subuh. Masya Allah. Nya aya materi nu dibahas mah tebih tina masalah sahsi Ramadan. Seputar Ramadan ya. Ramadan pan sahur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu bunga sing saha jalma anu ngarep-ngarep sasi Ramadan paroma bunga pisan datangna bulan Ramadan teh sahur Kanjeng Nabi badana diharamkeun di toel ku neraka bahkan dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Makana lamun datang bulan Ramadan kudu bunga. Tapi lain bunga harek meuli baju,
bunga menang THR. Lain bunga menang THR. Bunga teh kusabab dongkapna sasih Ramadan, sasih magfirah, sasih pengampunan, sasih anu berkah. Masya Allah luar Nya ayeuna juhe pan eusina budak ngora kabeh. Ulah kena-kena keur ngora ake deui aing mah ngora tobat. Pahna dilakeun cek saha gitu paeh nyaho kitu teh dilakeun. Paeh mah teu bisa ditangtukeun ya wajalnya. Tuh luar biasa sadulur juhe. Ku bungah datangna we bulan puasa, ku Allah teh seneng, bahkan diharamkan lah gitunya api neraka untuk orang yang bangga datangnya bulan Ramadan. Baru datangnya aja sudah luar biasa, kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian apalagi kita menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, sunnah di bulan Ramadan ya wajalnya, melipat-lipat ganda pahalanya. Mudah-mudahan teman-teman sadulur juhe khususnya dan teman-teman di Kodasari, sadulur Kodasari bisa bangga juga bunga oge itunya ku datangna bulan Ramadan. Masya Allah luar biasa. 5 menit deui kayak ngagugahkeun. Aduh. Deg-degan teh terbiasa. Coba lah. Kumaha eta teh nyarios teh kumaha we Jo? Para wargi kaum muslimin muslimat sadaya khusus masyarakat Kodasari hatur uringa ayeuna parantos tabuh tilu langkung saparapat mangga gera-gugah saur wilujeng enjing wilujeng gugah wilujeng ngalaksanakeun tuang saur wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa anu kasalapan dintenna. Mugia puasa urang, ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, oge kalepatan urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Waduh, panjang pisan. Lamun cek anu gelo mah eta ngomong sorangan pas nu gelo mah kitu kan lain deui jadi memang sorangan anu baturna. Ya urang puasa, nafsu syahwat, nafsu amarah urang tiasa ngeker sabab ku puasa. Bahkan saur Kanjeng Nabi nalika urang umumna keur puasa aya nu ajak pasea, aya nu ajak gelut, sebutkeun ini so imun. Saya mah keur puasa lah gitu. Oh, ini so imun. Nya ini so imun, saya keur puasa. Aya nu ajak ngarumpi ini so imun. Wayahnana aya mah sementara lain sementara mudah-mudahan ayeuna urang ku teu pasea teu ngalajur nafsu teu ngalajur amarah kusabab keur puasa teh bisa berlanjut untuk bulan-bulan yang akan datang yang 11 bulan itu maksudna teh gitu maksudna makana lamun ayeuna macaman bulan puasa aya nu tawuran aya nu abring-abringan raribut jeung saterusna kan ciri teu puasa kan anu berat mah puasa teh sanes nahan lapar paleh dahar haus paleh minum anu berat mah batalna puasa ku batalna ganjaran puasa ayeuna dek nya Herdi berpuasa terus gelut puasa teu batal tapi batal pahala puasana teh. Saur Kanjeng Nabi ngan meunang lapar jeung dahaga wungkul teu puguh-puguh meunang ganjaran puasa. Naon sababna sabab teu bisa nahan amarah keur puasa. Anu berat mah nahan atanapi supaya urang teh meunang ganjaran keur puasa. Kitu. Nya jauhi lah pokona mah. Anu baheula urang culang cileung, cungak cileunguk, tual-tual awewe bulan puasa mah eureun heula. Keur puasa kitu. Tapi katoel mah wias meureun. Katoel lain deui, aya katoel jeung sengaja ya. Da mangana aya awewe Noel mah. Paling si Peri nu Noel gitu. Aduh luar biasa. Anu berat mah nahan urang supaya henteu batal pahala puasa gitu. Oh, nahan nafsunya. Iya, nahan nafsunya gitu. Masya Allah luar biasa. Sok tuh. Bisa parapat. Aduh, deg-degan aslinya. Sok. Siksa lah we Jul. Banyak maunya perlu salah segala macam sok ya. Para wargi kaum muslimin muslimat sadaya. Di ininya. Banyak
Siap. Bismillah. Atur geuninga eta parantos tamu tilu langkung saparapat. Aktos anu sae kanggo urang juga terutama kanggo persiapan ruang sahur. Sahur. Kuat mentalna. Bismillah. Bismillah. Saya pikir ya Wajul ya. Yo. Masyarakat bisa kedua. Para wargi masyarakat Desa Wondasari ayeuna parantos tabuh 3:15 menit. Mangga kepada juga geraguga waktosna tos jam 3:15 menit. Jadi persiapan kanggo tuang sahur. Bilih persiapan kangge tuang sahur maka disiapkeun geraguga sahur jam 3:15 menit sahur. Deg-degan ya Allah. Oh, biasa semua Bapak Ibu. Kuasai dulu apa yang kita sampaikan. Akhirnya ngomong naon ya? Tah jadinya asal Tapi kadang kieu ya, misalkan orang geus memahami materi lah ya. Nah, ketika sudah memahami materi pas karep teh leungit si materi. Leungit terus leungit blank lantaran eleh simak. Isinya ai maksudnya era urun aya gede era Eleh simak sok ngomong mun hareupeun teh kolot kabeh, tokoh kabeh. Nah itu bapak itu lamun nyaur di depan masyarakat langsung lancar berpikir heula ada angger. Ngan ulah sampai urang teh netbook. Urang sampai umana sesuai dengan tulisan ulah. Mun poho teh geus ngeblank. jadi tulisan itu hanya sebagai patokan mungkin. Patokan apa yang akan disampaikan pokok-pokoknya iya gitu beres-beres. Ada orang yang bisa ujung-ujung. Ada pepatah Allah bisa karena terbiasa. Nah, enak langsung bisa ngorek HP. Bikin konten kan enggak. Oh gagal goreng awit deui. Kan anu sekarang mah lihat bagaimana cara kemana belah mana fokusnya yang harus kita ambil gambar kan enggak. Semua juga begitu. Butuh proses dan pasti ada proses. Nah, enak macam Mas Ferdi. Baheula kan rada bener loba gelo. Nah, kan ada rada gelo loba bener. Kan butuh proses. Ya Per. Enaknya kan gitu. Makanya salah lamun nyebut rada bener teh. Berarti loba gelona bener saeutik. Rada gelo loba benerna. Nya, rada gelo mah bener. Rada gelo loba bener. Daripada rada gelo berarti loba benerna. Mun rada bener berarti bener saeutik. Gelona loba. Contoh ya kieu. Itu budak rada geulis. Bener. Sik. Wih, rada geulis budak teh euy cenah. Loba teh geulisna. henteu Saeutik. Nya sarua. Bener. loba gelisna tah Nah, ini rada goreng budak teh berarti loba geulisna. Jeung hiji deui ya we Jol ya. Eta anu disadakeun teh naon lamun pas imsak? Nah, itu sirina ieu. Mana eta sirina? sirina. Ya lur, sirineuna. Sirina. Ieu. Nah, sirina. Oh iya anu sok disadakeun pas imsaknya we Jolnya. Geus ada mah tong make Heeh, make membran. Coba dikumakeun itu we Jol. Itu tarik kok malah mau dikanomikeun. Ieu teh anu pas diimsak-imsak teh ieu tadi suarana menggelegar urang sampai kaget. Penasaran nu kadua selain anu saha nu ngisi ngaudangkeun sahur ternyata wae Jol nu kadua teh ieu sugan teh nu kieu teh ku ambulannya ambulan. Bayang urang teh ambulan di mana gitu ya. Wae Jol unggal sahur nyewa ambulan. Ternyata coba tinggal nu tombolna kieu. tombolna Tah tombolna Sok pencet. gimana tuh
Mana bebas besok. Kena madu mana nu mana Wak Ijol? Yang lepaskeun. Oh iya iya. Ayo lur, bismillahirrahmanirrahim. Guys, kalakon lah, alhamdulillah. Aduh, geus teu penasaran deui. Motor halus urang tinggal. Aduh, masya Allah luar biasa. Ada mah make iri iya dadana motor gerakan make. Oh. Aduh, ieu nu kieu nu disada teh aduh sugan teh ambulan, masya Allah. Nuhun ya Wak Ijol ya guys. Geus nampi juhe gitunya khususna. Masya Allah. Para hadirin muslimin sadaya, alhamdulillah ya bakantos yang sangat kompak. Apalagi kamu tidur langsung 30 menit, waktu selalu menjelaskan orang persiapan pulang sahur. Lamun balik sahur jamaah pada kami dengan dosa sholat subuhna. Ayeuna waktu sholat subuh kamu opak kamu 30 menit. Jangan ayat kesempatan kita melakukan dalam 14 menit kamu udah pulang sahur. Jangan sampai lupa sahur. Belajar ini, belajar juga, belajar sahur, belajar melaksanakan ibadah puasa anu kasawapan dintenah. Sahur. Jangan sampai lupa. Ayo jam sahur. Aduh, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, ayeuna tos perantos 3:04 waktuna urang sahur. Wak Ijol lagi bade sahur lah. Intina atur nuhun pisan Wak Ijol tos nampi nya ku juhe di dia. Mudah-mudahan doa terbaik untuk Wak Ijol sehat terus, dimudahkan segala urusan, mudahkan rezekinya dan apa-apa yang menjadi doa Wak Ijol, doa anak cucu Wak Ijol, mudah-mudahan Allah mendengar dan Allah ijabah. Sekali dia atur nuhun Wak Ijol. Masya Allah. Si berkah sadayana ayeuna juhe nyalain ngan penting ayeuna wungkul kapan-kapan ka dieu deui. Siap. Ya. Ge mah gentenan. Gentenan. Reg asa copot jantung. Wah, kana mah terbiasa. Oke. Dadah. Sukses. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Maju demi Juhed. Demi Juhed. Demi ala Juhed. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe yang banyak orang mah aya jos Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Juhe Channel.